wal khalitoni jeung ari anu cacampuran dua. Wal khalitoni jeung ari anu cacampuran dua. Yuzakkiyani wal khalitoni jeung ari nu cacampuran dua. Yuzakkiyani eta ngajakatan itu khalitoni. Yuzakkiyani eta ngajakatan itu al khalitoni bikasril kafi kalawan dikasrohkeun kafna. Jakata syakhsil wahidi cara jakatna hiji jalma. Jakata syahsi cara jakatna jalma al wahidi nu sahiji. Dua jalma rerejengan dina kepemilikan harta maka wajib zakat kaeta dua jalma. Cara zakatna saurang. Wal khaltatu jeung ari khaltah qad tupidu eta maedahkeun itu khaltah asyarikaini ka anu rerejengan dua. Asyarikaini anu rerejengan dua takhfifan kana ngaringankeun. Qad tupidu eta maedahkeun itu khaltah asyarikaini ka jalmi nu rerejengan dua teh takhfifan kana ngaringankeun. Biayam lika gambaran yen ngamilik itu khalitoni. Biayam lika gambaran yen ngamilik itu khalitoni. Samanina kana 80. Samanina kana 80 naonana syatan mbena naonana syatan dombana. Bisawiyati kalawan akur. Bisawiyati kalawan akur bainahuma antarana itu khalitoni. Bainahuma antarana itu khalitoni. Payal jamu maka misdi. Payal jamu maka misti humakana ka itu khalitoni. Payal jamu maka misti humaka itu khalitoni. Naon syatun doma hiji doma. Ropik jeung Faisal boga eme 80. Nu Ropik 40 anu Faisal sabaraha 40. Takan zakatna mah cukup hiji. Untuk jadi dua doma kan kudu nama dua domana. Kan batas nisab zakat doma 40. Lamun boga doma 40 wajib zakat hiji. Tapi mah 80 boga teh kan kudu nama duanya. Tapi kulantaran rerejengan udah 80 teh. Sawareh ewang nu Ropik 40 anu Faisal 10 maka zakatna cukup hiji. Wa qad tupidu itu tahfif. Ngan terkadang oge wa qad tupidu jeung terkadang maedahkeun itu khaltah. Wa qad tupidu jeung terkadang maedahkeun itu khaltah sakilan kana sakilannya kana ngaberatkeun. Sakilan kana ngaberatkeun biayam lika gambaran yen ngamilik itu khalitoni. Biayam lika gambaran yen ngamilik itu khalitoni arba'ina kana 40. Arba'ina kana 40 naonana syatan domana. Naonana syatan domana bisawiyati kalawan papak. Bisawiyati kalawan papak akur. Bainahuma antarana itu khalitoni. Bainahuma antarana itu khalitoni. Payal jamu maka misti humaka itu khalitoni. Payal jamu maka misti humaka itu khalitoni naon syatun hiji doma. Naon syatun hiji doma. Atanapi ngaberatkeun posisina. Cara kumaha cara Ropik jeung Faisal teh gaduh doma 40. Gambaran 20 ewang, 20 nu Ropik, 20 nu Faisal rerejengan. Itu patungan, menang patungannya. Nah maka tetap zakat nama wajib hiji doma kan berat. Nah, tadi maringan 80 jadi hiji. Wa qad tupipu jeung terkadang maedahkeun itu khaltah. Wa qad tupitu jeung terkadang maedahkeun itu khaltah tahfifan kana ngaringankeun. Tahfifan kana ngaringankeun. Ala ahadi makana salah sahiji ti itu khaliton. Ala ahadi maka salah sahiji ti itu khaliton. Wasakilan jeung kana ngaberatkeun alal akhori kanu sajena kaayam likari contohna eta tetep sapertoskeun yen ngamilik itu khalitoni kaayam likari contohna eta tetep sapertoskeun yen ngamilik itu khalitoni sitina kana 60 cara boga 60 domba ya hadihima eta tetep pikeun salah sahijina tina itu khalitoni ya hadihima eta tetep pikeun salah sahiji ti itu khalitoni sulusaha ari sapertilu tina sitin. Sulusaha ari sapertilu tina sitin. Walil akhori jeung eta tetepikeun nu sajana. Walil akhori jeung eta tetepikeun nu sajana salah non
sulusaha ari 2/3 tina itu sitin. Sulusaha ari 2/3 tina itu sitin. Nah ieu mah kadang ngaberatkeun sawareh ngahampangkeun sawareh. Cara Faisal jeung Ropik teh gaduh doma 60 siki. Nu mana 20 siki anu Ropik, 40 siki anu Faisal. Wa qad la tufidu jeung terkadang teu maedahkeun itu khaltoh. Wa qad la tufidu jeung terkadang teu maedahkeun itu khaltoh tapi pan kana ngentengkeun, kana ngaringankeun wala jeung teu maedahkeun sakilan kana ngaberatkeun. Teu ngentengkeun teu ngaberatkeun. Kayam likari contona eta tetep sapertoskeun yen ngamilik itu kholitoni. Kayam likari contona eta tetep sapertoskeun yen ngamilik itu kholitoni. Miatae satin kana 200 doma. Miatae satin kana 200 doma bisawiyati kalawan akur papak bainahuma antarana itu kholitoni atanapi teu maedahkeun sama sekali kana berat jeung kana enteng. Gambaran gaduhna 200 doma. Wa inna mayuzakiani jeung pastina wungkul zakat itu kholitoni. Wa inna mayuzakiani jeung pastina wungkul zakat itu kholitoni. Zakatal wahidi cara zakatna jalma saurang. Zakatal wahidi cara zakatna jalma saurang bisa insyara itu kalawan 7 pirang-pirang syarat. Idakana tegasna di mana-mana kabuktosan. Idakana tegasna di mana-mana kabuktosan wapi buda dinusai ingkana jeung eta tetep dina wapi badinusai jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan ingkana ari lapad ingkana lamun bukti naon almurahu kanangna ingkana lamun bukti naon almurahu kandang apa kanangna imahna eta sasat eta non eta doma wahidan eta nu ngahiji syaratna tuh wahidan eta nu ngahiji asal Faisal jeung Ropik teh dihijikeun doma namun 40 teh wawa jeung ari itu murah bidomil mimi kalawan didomahkeun mimna ma wal masyati eta tempat balikna ingon-ingon lailan dina waktu peuting tempat ngampihna ingon-ingon na waktu peuting naon kanang kobong lamun santri wal masroh nah salajengna wal masrohu jeung tempat istirahat wal masrohu jeung naon tempat istirahatna wahidan eta nu sahiji wal muradu jeung ari nu dimaksud bil masroh kulapat al masroh al maudhi'u eta tempat ala di anu tasrohu istirahat ilaihi kana itu aladi ka itu aladi naon amasyatu ingon-ingon wal mar'a nu katiluna wal mar'a jeung tempat ngangonna waroi bari ari jalma nu ngangonna wahidan eta nu sahiji nu ngangonna saurang eta keneh wal pahlu jeung ayeuna wal pahlu jeung pamecekna jaluna pamacekna jaluna wahidan eta nu sahiji aya ini tahada tegasna lamun narima ngahiji naon naul masyati warna ingon-ingon pa ini talapa maka lamun narima beda naon nauha warnana itu masyah kadoni nari contohna eta tetep sapertoskeun domba wa ma'jin jeung embe me kacang wa ma'jin mah me kacang anu leutik paya juju maka meunang naon aya kunayan bukti sok di kambing guling teu aya domba guling wa naon aya kunayan bukti likulin eta tetep pikeun saban-saban sahiji minhuman nu tetep kulun ti itu do nin wa ma'jin pa naon pahlun pamacek atanapi jalu naon pahlun jalu pamacek ya truku anu macek itu pahlun anu macek apalin Robik macek arti macek itu nganakan gitu masyatahu karena ingon-ingonna itu pahlun masyatahu karena ingon-ingonna itu mas wal masrobu jeung
wal masrobu jeung tempat ngaleutna wal masrobu jeung tempat ngaleutna duh gayanya tempat ngaleut tupperware kempis emerna aya ala diteges nama anu tasrobu ngaleut minum minhu tina itu aladi tasrobu minum minhu tina itu aladi naon almasyatu ingon naon almasyatu ingon kainin ari contona eta tetep saportoskeun sumber caina kainin ari contona eta tetep saportoskeun sumber caina aw nahrin atawa walungan aw ghairihi ma atawa salian ti tu ain jeung nahrin wahidan eta nu sahiji kudu siji akur caina ge wa qaulu jeung ari ucapan ki musannif wal halibu tegasna malapad wal halibu wahidan wal halibu jeung jalmi anu meresna. Nah, gambaran ieu ayeuna bikang susu kambing etawa pan susu kambing etawa. Berarti sok diperes gitu nenena anu ayeuna doma bikang wal halibu jeung jalmi anu meresna. Getek teu wal halibu jeung jalmi anu meresna wahidan eta anu sahiji. Tah jalmi anu naon? Meresna ge kudu naon sahiji kudu eta kene nu gawe. Wa eta ari tu qauluhu. Ahadul wajah ini eta salah siji tina dua jalan. Fi hadhil mas'alati dina ieu masalah. Wal asahu jeung ari kaul anu tersohe. Adamul ittihadi eta henteu ngahiji. Wal asahu jeung ari kaul anu tersohe adamul ittihadi eta teu kudu ngahiji. Fil halibi di jalma anu meresna. Cek kaul saya mah bae ari masalah nu meres mah teu kudu sarua. Wakada jeung eta tetep sapertoskeun itu halib. Itu halib. Al mihlabu ari wadah peresan. Mihlabun isim alat meres. Wakada jeung eta tetep sapertoskeun itu halib. Al mihlabu ari wadah meresna. Aya gagangan eta jiga termos kitu tah. Paranti meres jiga termos itu supkeun kana ieu kitu. Tanu kitu nage kudu sahiji kudu eta. Almi labu ari wadah meresna. Bikasil mimi kalawan dikasrokeun mimna. Jiga pipot. Wa jeung ari itu mihlab. Al inaw eta wadah. Ala di anu yulabu diperes. Yulabu diperes naon pihi dina itu aladi. Wa maudiul halbi jeung tempat meresna bipatilami kalawan dipatahkeun lamna wa maudiul halabi jeung tempat meresna wahidan eta anu sahiji di tempat meresna ge sahiji wahaka jeung geus nyahikayatkeun jeung geus nyaritakeun sa Nawawi Imam Nawawi iskana lami kana nyukunkeun lam cek Imam Nawawi mah disukunkeun lamna halbi wawa jeung ari itu halabi ismun eta hiji ngaran lil labani pikeun cai susu al mahlubi anu diperes ari halab nu dipatahkeun nya wayut laku jeung dimutlakeun itu halab ala masdari kana masdar waqala jeung nyarios sabadum sapalina para ulama wa kana lapad wa jeung ari itu itlaq al muradu eta nu dimaksad huna di dieu jadi lamun dipatahkeun lamna halab itu jadi susu mun diperes tapi lamun dimutlakeun alias disukunkeun lamna halbi itu adalah nu dimaksud di dieu nyaeta tempat meresna. Paslun ari eta hiji pasal wanisobud dahabi jeung ari wanisobud dahabi jeung ari nisobna emas wanisobud dahabi jeung ari nisobna emas isruna eta 20 naonna miskolan tahdidan kalawan pas ukuran teh tahdid aya takrib ieu mah tahdid takrib mah kurang leuwih tahdidan mah pas tahdidan kalawan pas kudu pas 20 miskol biwazni makata kalawan timbangan Mekah biwazni makata kalawan timbangan kota Mekah wal miskolu jeung ari samiskol dirhamun eta sadirham wasalatu asbain salah satu asbai dirhamin jeung 3/7
jeung 3/7 dirham. Wasalah satu asba'i dirhamin jeung 3/7 dirham. Wapihi jeung eta tetep dina ya nisobi dahab. Wapi aya nisobi dahabi tegasna mah eta tetep dina nisobna emas. Rubul usuri ari saparapat tina saparapat per 10. Rubul usuri ari saparapat per 10. Rubul usuri ari saparapat per 10. 2,5% dari sabar. Wawa jeung ari itu rubul usur. Wawa jeung ari itu rubul usur. Nisfu miskolin eta setengah miskol. Nisfu miskolin eta setengah miskol. Wapi ma jeung wajib dina perkara. Wapi ma jeung wajib dina perkara. Jada ngalawihan itu ma. Jada ngalawihan itu ma ala isrina kana 20. Ala isrina kana 20 naonana miskolna. Bihisabihi kalawan hitunganana itu ma. Bisa bihi kalawan hitunganana itu ma. Wa in qala sok sanajan saeutik, wa in qala sok sanajan saeutik naon azaidu anu nambahanana. Naon azaidu anu nambahanana. Nisobna emas teh 20 miskol. 20 miskol teh lamun samiskolna 1,5 kan samiskol teh tadi 3/7 dirhamnya. 3/7 dirham teh dibulutkeun mah nya 1,5 dirham. Samiskol teh 1,5 dirham kali 20 miskol 5 di sadirham teh 5,5 gram. Simpulna samiskol teh 165 gram. Tulis di sisina. 20 miskol teh sabaraha? 165 gram. Jadi lamun boga emas batangan, emas ayeuna rek menang nyitak batangan atanapi masih kena jiga batu, gaduh emas 165 gram. Terus lamun gaduh emas murni emasna teh teu campuran naon. Sabaraha 165 gram maka eta kudu ayeuna di zakat dan 165 gramnya 20 miskol. Zakatna sakumaha? Zakatna rubul usur saparapat per 10 nya eta 2,5%. Zakatna sabaraha? 2,5%. Sabaraha 2,5%. Tina ayeuna contoh lamun boga emas 100 gram, lamun boga emas 100 gram 2,5% 2 gram setengah. Lamun boga emas berarti 200 gram kan 100 gram can naon? Can wajib zakat 160 nya. Sok berarti lamun gaduh emas 200 gram berarti wajib zakatna 2,5% tina 200 berapa? 5 gram. 5 gram. 2,5% kalkulator nya teu kaharti. Wa nisobul waroki jeung ari nisobna perak. Wa nisobul waroki jeung ari nisobna perak. Isruna eta 20. Isruna eta 20 naonna miskolan miskolna nisob perak mah 20 miskol. Tahdidan kalawan pas. Tahdilan kalawan pas. Biwajni makata kalawan timbangan Mekah. Biwajni makata kalawan timbangan Mekah. Kemana itu? Dikasih roi gitu kalawan dikasrokeun rona. Warik berarti nya wa nisobul wariki jeung ari nisobna perak. Wa nisobul wariki jeung ari nisobna perak. Wa jeung ari itu warik, wa jeung ari itu warik teh alfidatu eta perak, alfidatu eta perak. Mi'ata dirhamin eta 200 dirham. Mi'ata dirhamin eta 200 dirham. Wapi jeung eta tetep dina ieu mi'ata dirham. Wapi jeung eta dina ieu mi'ata dirham rubul usuri ari saparapat per 10 sarua 2,5%. Rubul usuri ari saparapat per 10 2,5%. Wahwa jeung ari itu rubul usur. Wahwa jeung ari itu rubul usur khamsatu darahima eta 5 pirang-pirang dirham. Wahwa jeung ari itu rubul usur khamsatu darahima eta 5 pirang-pirang dirham. Wapi majeng dina perak jada ngaluwihan itu mah lal mi'ata ini karena 200 bisa bi kalawan
hitunganana itu bisa kalau hitunganana itu mawa in qala sok sajan saeutik naon aja itu tambahna wala saya jeung taya nanaon eta maujud wala saya jeung taya nanaon eta maujud fil magsyusi dina anu dicampur fil magsyusi anu dina dicampur teu wajib zakat anu dicampur min dahabin tina emas au fidatin atawa tina perak hatta yablugo dugi kayen nepi hatta yablugo dugi kayen nepi naon khalisuhu kamurnianana itu magsyus naon khalisuhu kamurnianana itu magsyus nisoban kana nisob kecuali emas campuranana teh cara kubah emas Masjid Dian Al-Mahri di Depok aya kubah emasnya eta sanes berarti kubahna dicor tina emas sanes itu adalah campuran nya lamun gaduh ayeuna naon anu dicampur benda dicampur jeung emas besi jeung emas lamun emas nepi kana nisab baru itu wajib zakat wala tajibu jeung teu wajib wala tah ieu kumaha cenah perhiasan Elsa ayeuna wiwin di aranting di kangkalung di ayeuna di gengge nganggo perhiasan di tinik wajib teu eta tinik ayeuna di kilo di zakatan wala tajibu jeung teu wajib wala yajibu jeung teu wajib wala tajibu jeung teu wajib fil huliyil mubahi dina fil huliyi dina perhiasan fil huliyi dina perhiasan al mubahi nu dimeunangkeun itu huli al mubahi nu dimeunangkeun itu huli non zakatun zakat perhiasan nu dimeunangkeun itu tidak wajib zakat amal muramu anapun ari perhiasan anu diharamkeun anu dimeunangkeun teh perhiasan anu dianggo ku istri amal muramu anapun ari hulil muhram amal muramu anapun ari perhiasan anu diharamkeun amal muramu anapun ari perhiasan anu diharamkeun kasiwarin ari contona eta tetep sapertoskeun gelang kasiwarin ari contona eta tetep sapertoskeun gelang wa kholin jeung gengge wa kholin jeung gengge ari gelang mah dina leungeun ari khol mah gengge mah dina naon suku lirajulin pikeun lalaki wajeje misalkeun ayeuna di gelang emas atanapi di ayeuna di gengge ku emas beunghar teuing buhannya Kang batur mah kaokah ieu na teh gelangna ieu mah emas jam tangan ge tina emas tah lamun ayeuna dipakena ku ajeje dawa ajeje malalaki sedangkan lalaki mah haram hukumna make perhiasan tina emas jeung perak dina bab sebelumna ge aya haram hukumna laki-laki memakai perhiasan emas perak maka itu mah ajeje wayahna wajib dijakatan wahungsa jeung wandu oge sarua patajibu maka wajib non zakat tu zakat patajibu maka wajib non zakat tu zakat fihi di ieu muhram fihi dina itu muhram paslun ari teh pasal wa nisabu jurui jeung ari nisabna pirang-pirang tatandur tatanian pepelakan wa nisabu jurui jeung ari nisabna pirang-pirang pepelakan wasimari jeung ayeuna wasimari jeung buah-buahan omsat usukin eta 5 pirang-pirang wasak omsat usukin eta 5 pirang-pirang wasak sabaraha 5 wasak teh kamari teh 750 kilo lamun dibuleudkeun mah 1 ton sabaraha 1 ton mun boga ayeuna pepelakan buah-buah atanapi buah-buahan sawasak 5 wasak alias mun dibuleudkeun mah nya 750 teh 1 ton maka wajib dijakatan minal wasaki tina wasak minal wasaki tina wasak wa masdarun bimakna jam'i aya minan teh nya masdarun ari itu wasak eta masdarun ari itu wasak eta masdar bimakna jam'i kalawan mana jam'i ngumpulkeun lianal wasaqo karena saeklosna wasak lianal wasaqo karena saeklosna wasak yujmi'u eta ngumpulkeun itu wasak asyi'ana kana kulak waya jeung ari itu khamsah tausukin ayil khamsatu ausukin tegasna mah 5 pirang-pirang wasak alpun eta 1000 wasit tumiatin jeung 600
5 wasak teh sabaraha 1.600 wasitu miati ritlin jeung 600 kati 1.600 kati 1.600 kati bil aroki kalawan kati bangsa Irak wa fi ba'din nusai jeung eta tetep dina sapalina salinan matan bil Bagdadi ari lapad bil Bagdadi kati Bagdad wa majeng ari perkara jadang aleuwihan itu pabihi sabihi maka eta tetep kalawan ngitung-ngitung itu ma pabihi sabihi maka eta tetep kalawan ngitung-ngitung itu ma waritlu Bagdadin jeung ari sakati Bagdad waritlu Bagdadin jeung ari sakati Bagdad ingdan Nawawi munggu Imam Nawawi miatun eta 100 wasamaniatun jeung 8 wa isruna jeung 20 nawana dirhamna sakati Bagdad teh 128 dirham wa arba'atu asbain jeung 4/7 wa arba'atu asbain dirhamin jeung 4/7 dirham wapiha jeung eta tetep dina itu zuru wathimar ai zuru itu geus nama dina pepelakan wathimari jeung buah-buahan insukiatu lamun dicebor cek kamari kan sawahna aya anu dicebor ku cai hujan tanpa meuli aya anu diceborna meuli insukiata lamun dicebor itu zuru wathimar insukiat lamun dicebor itu zuru wathimar teh bima isama iku cai ti langit naon cai ti langit cai hujan wa jeung ari itu mah usama almator eta cai hujan wanahu jeung saumpamina itu motor cara naon salian ti hujan kasal di ari contohna tetep saporoskeun salju tah awis saihi atanapi cai tina solokan awisai atawa cai tina solokan atawa ditampung dina walungan caina teh da gratis sarua dialirkeun kana solokan supaya ka sawah-sawah wa jeung ari tu sai alma eta cai aljari anu jalan anu ngalir itu maun aljari anu ngalir itu mau alal ardi dina luhureun bumi luhureun jagat bisa dinahrin kusabab menetna kana walungan bisa dinahrin kusabab menet kana walungan penet walungan bisa ngocorkan kana sulu solokan asup ka sawah bahkan sok perebutan nya sok perebutan boga sawah cocokan ka sawah nu batur naon ayeuna galeng sawah nu sorangan dibukakeun golosor cai loba kanu batur saat payas udu teras naik tekengingnya naon alma ucai kudu bagi-bagi payas udu maka naik naon alma ucai ala wajil ardi kana permulaan bumi ala wajil ardi kana permulaan taneuh naik ke kaluhur payuski tuluy nyebor itu maun almau payuski tuluy nyebor itu almau ha kana itu ardu tah jakatna lamun ayeuna tanamanana atanapi ayeuna pepelakanana buah-buahanana diceborna ku cai hujan atau ku cai solokan maka zakatna teh al usuru ari 1/10 sabaraha 1/10 teh eta apa 1/10 sabaraha hiji tina 10 10%. 1/10 teh sabaraha 10%. Jadi lamun Ropik gaduh ayeuna panen sabaraha ton 1 ton. Panen sabaraha 1 ton. Waka Ropik wajib zakat 1 kin. Nah, 10% tina 1 ton sabaraha? 1 kin. 1 kintal. 100 kilo atuh. Arti teh nya di sekolah di MA 3 lulin 3 huruf. MA 3 huruf BPI. Aya namanya teu naon teu katalar, teu bisa 10% sabaraha? Seuna ayeuna boga boga duit 10.000. 10% sabaraha?
Ayeuna boga bea 10 kilo. Sapersena sabaraha? Nya 1 kilo atuh. 10 tina 10 ieu teh sapersena hijina tina 10 kilo teh hiji berarti sakit. Berarti tina 1000 kilo sabaraha? 100. 1000 kilo kan wajib zakat. 1000 kilo teh sabaraha? 1 ton. Itu wajib zakat 10%. Sabaraha? 100 kil alias sakintal. Jadi lamun boga ayeuna Elsa ayeuna beasna 1 ton maka kami tolhoirkeun sakintal jang MSJB gitu. Wa in sukiat. Tak itu contohna tulis di dinya contohna bisa lain mun boga 10 ton berarti sakintal. Lamun ropik ayeuna bogana 2 ton berarti 2 kintal. Anterkeun ka dieu 2 kintal. Sakintal berarti 20 karung. Kan sakarung teh 50 kilo. Karung leutik mah kecuali nu badag karungna. 20 karungan tah sakintal teh. Salajengna wa in sukiat jeung lamun dicebor. Wa in sukiat jeung lamun dicebor itu simar itu juru wasimar. Wa in sukiat jeung lamun dicebor itu juru wasimar bidulabin. Bidulabin atau bidaulabin bisa dua pembacaanna. Ku ayeuna dulab. Nah, dulab teh. Aya di payun tapatokanana. Dulab itu adalah bida-bida likawan di dama kendalna wapati ajeng dipatah kendalna ma teges nama perkara. Eta dulab teh ma teges nama perkara yudiru muterkeun. Yudiru muterkeun hu kana itu ma naon al hayawanu hayawan. Yudiru muterkeun hu kana itu ma naon al hayawanu hayawan. Perkara nu diputerkeun ku hewan kincir naon. Hah? Da tapi da di urang mah nya ulah hewan ganti sanyo di urang mah. Ai baheula mah teu aya sanyo. Jadi cai teh diputerkeunana hewan ayeuna leumpang muter cai we karaluhur gitu. Jadi aya alat bantu. Alat bantu anu memerlukeun biaya. Lamun ayeuna mah naon diceborna sawah teh ku sanyo contohnya teh nya. Atanapi teh ku sanyo teh ngagawekeun saha non ku ngaguakeun ayung ku panyuk mang contohna kitu. Nah pokokna mah aya biayanya. Au sukiat atawa dicebor itu juru wasimar. Au sukiat atawa dicebor itu juru wasimar teh binadhin ku kincir atawa jentra. Bahasa kolot ngejentra kincir. Minahrin ti walungan. Au birin atawa non sumur. Au birin atawa ti sumur. Menang nyedot di sumur atanapi ti walungan. Henteu ayeuna tadi makan tanpa biayana naon tinggal macul galengan geus ngocor cai tadi mah. Tinggal ngadoa, tinggal tanean hujan pan. Tinggal manyur ucing hujan pan. Bihayawanin ku hewan, kabairin ari contona tetep saperoskeun unta. Kabairin ari contona tetep onta. Karunya nya onta dipake ena gawe kincir. Au bakorin atau sapi. Ya, mungkin zaman dulu seperti itu. Mun ayeuna mah kudu mulisan yo. Jet pam. Nisful usuri tah zakatna lamun ayeuna si pepelakanana diceborna ku ayeuna ku lain ayeuna ku Allah diceborna teh lain ku hujan tapi ayeuna mah ku ayeuna ku alat bantu memerlukan biaya maka henteu kudu sakinta ripuh atuh sakitu mah nya. Tapi zakatna teh teu 10% tapi nisful usuri. Naon cenah? Nisful usuri ari 1/2/10. Nisful usuri ari 1/2 per tina 1/10. 1/2 tina 1/10 berarti 5% cirian. Tadi al usuru mah 10% geus dicirian tadi 10%. Lamun ayeuna nisful usuri mah sabaraha? 1/2%. 5%. Oh 1/2 tina 10 sabariji 5%. Berarti lamun ropik panenna itu 1 ton. Ropik panen ayeuna beras itu 1 ton.
sementara Ropik mah da ayeuna hirupna teh ayeuna di kota kan, di kota kan. Ayeuna hirupna teh ayeuna make ayeuna sanyo, make alat naon, alat panyebor, maka zakatna itu hanya 5% alias hanya sabaraha tadi teh 5% setengah kintal, setengah kintal nyata 50 kilogram. Lumayan 50 kilo ge anterkeun ka dieu. Wapi mah jeung eta tetep dina perkara wapi mah jeung eta tetep dina perkara sukia. Sukia dicebor itu mah, sukia dicebor itu mah bima isamai ku cai hujan. Bima isamai ku cai hujan. Wadulabi jeung ayeuna dulab naon teh tadi teh anu diputerkeun ku hewan. Masalan hale umpamane, masalan barina umpamana sawa naon itu teh sawaun salah satu siwa sawa salah satu arba'il usuri. Wapi majeng dina perkara suki abi mah samai wadulabi masalan umpamana sawaan barina sarua, sawaan barina sarua, sawaan barina sarua hartosna lamun ayeuna ieu sawah sabaraha melak pare 3 bulannya 4 bulan 3 bulan 4 bulan logistik contoh 3 bulan lah, contoh 3 bulan tah sabulan setengah ayeuna ku cai hujan, sabulan setengah ku ayeuna kusan yo contohna lamun kitu salah satu tah maka zakatna salah satu arba'il usuri, salah satu arba'il usuri eta 3 parapat tina per 10. Salah satu arba'il usuri eta 3 parapat per 10. 3 parapat per 10. 3 parapat per 10. 3 parapatna tina per 10 sabaraha? 75 kilogram berarti henteu sakintal. Jadi simpulkeun. Lamun sawahna diceborna ku ti hujan sabaraha atau aku solokan. Lamun gaduhna 1 ton ieu beasna 1 ton. Sakintal alias 10%. Lamun ayeuna diceborna ku sanyo sabaraha persen? 5%. Lamun contohna 1 ton berarti 50 kilogram setengah kintal. Lamun ayeuna 50-50 setengah bulan misalkan setengah panen ku sawah ku naon ku hujan setengah panen ku sanjo sabaraha 75 kilo alias 3 parapat tina 1/10. Paslun ari eta hiji pasal watu qawamu jeung direga-rega. Watu qawamu jeung direga-rega di harga-harga. Direga-rega naon urudu tijaroti. Naon urudu tijaroti pirang-pirang banda dagangan. Naon urudu tijaroti pirang-pirang banda dagangan. Ingda akhiril hauli dina nalikana tungtung tahun. Ingda akhiril hauli dina nalikana tungtung tahun. Bima usturiat bihi bima ku perkara usturiat dipake meuli. Usturiat dipake meuli naon bihi itu ma sawaun ari hukum eta nu sarua. Kana na bukti naon sama nu mali tijaroti harta dagangan. Naon sama nu mali tijaroti harta daganganana nisoban eta nisob amla atau henteu. Nisoban eta nisob amla atau henteu. Pain balagot maka lamun nepi naon qimatul urudi harga pirang-pirang banda. Naon qimatul urudi harga pirang-pirang banda. Akhirul hauli dina tungtung tahun. Akhirul hauli dina tungtung tahun nisoban kana nisob. Nisoban kana nisob. Zaka maka ngajakatan si jalma. Zaka maka ngajakatan si jalma. Hakana itu urud. Hakana itu urud. Waila jeung lamun teu ituin balagot. Waila jeung lamun teu ituin balagot. Pala maka teu zakat. Teu wajib zakat. Pala maka teu wajib zakat. Wayuraju jeung dikaluarkeun. Wayuraju jeung dikaluarkeun mindalika tina mazkur. Mindalika tina mazkur ba'da bulugi mati hamalit tijaroti. Dina sabada nepi harta dagangan ba'da bulugi kimati malit tijaroti dina sabada nepi harta daganganana nisoban kana sa nisob. Nisoban kana nisob.
naon wajib dikeluarkeun dijakatkeunana naon rubul usuri saparapat per 10 naon rubul usuri saparapat per 10 saparapatna tina per 10 sabaraha 2,5 manya teu kaharti 100 10% sabaraha 10 sok saparapat tina 10 10 bagi 4 2,5 nah jadi cirian didinya rubul usuri naon rubul usuri 2,5%. Naon rubul usuri 2,5%. Saparapat per 10 itu 2,5%. Minhu tina itu nisob. Minhu tina itu nisob. Wazeze ayeuna gaduh harta dagangan anu ayeuna modalna harta dagangan teh terus ayeuna barang anu ayana nu geus dibelikeun. Pokona mah geus diitung we. Tungtung tahun teh wajeze gaduh dagangan 100 juta jeung nu geus payuna ongkoh eta 100 juta teh dihitung sadayana. Ya, nu aya barang nu aya cara ieu buku ieu. Buku nu aya sabaraha nu tos terjual kamari selama setahun sabaraha totalna misalkan dugi 100 juta dina ayeuna dina buku kasna teh maka wajib ayeuna zakatna teh 2,5% cik 2,5% tina 100 juta sabaraha 2,5 juta leutiknya tina 100 juta zakatna 2,5 juta paham tuh tina 50 juta kita punya harta dagangan 50 juta maka zakatnya 2,5%. Berapa 2,5% tina 50 juta 1,5 juta 1,5 juta leres tuh lain meureun itu pari tina 100 juta 2,5 tina 50 juta berarti 1 juta hitung we atuh 2,5%. Wama jeung ari wanya ke sekolah na kade wama jeung ari perkara ustukhroja dikeluarkeun itu mak ustukhroja dikeluarkeun itu mak min ma'adani dhahabi tina pirang-pirang naon teh mak dan dahab ye naon harta simpenan emas wa pidoti jeung perak yuraju eta dikeluarkeun karti teh bieu harta dagangan kartosnya nya teh hartos harta dagangan wayuh rojo eta dikeluarkeun minutina itu ma in balago lamun nepi itu ma nisoban kana nisob naon rubul usuri sarua jeung harta dagangan naon rubul usuri saparapat per 10 saparapat per 10 sabaraha 2,5% lain gram 2,5% pilhali dina pada harita langsung dipilhali dina pada harita Tropik pas balik lebaran pas muka lomari nini pas non pas dina non muka hawu na pas ka hawu pas nini keur meulem opak di hawu na nini na teh eueuh keur eueuh di korehan ku Tropik teh di hanapeun hawu bisi aya harta karun ai pek teh mangi emas jeung perak nepi kana nisob tah maka di zakatan 2,5% bilhali kudu dina pada harita langsung buru-buru zakatan katasikeun buru-buru sabaraha 2,5% teh hitung ayeuna ka toko emas naon di Tasik anu aya di Cihideung kadengan lamun ka Cihideung teh nyimpang ingkana lamun bukti saha al mustakhriju jalma anu ngaluarkeun ingkana lamun bukti sal mustariju jalma anu ngaluarkeunana min ahli wujubi zakati eta tetep ti ahli wajib zakat min ahli wujubi zakati eta tetep ti ahli wajib zakat wal madanu jeung ari malapad dan jam'u ma'danin eta jamat tina lapad ma'dan mi'danun wal mi'danu jeung ari mi'danu jam'u ma'danin eta jamat tina lapad ma'danun bipati dalihi kalawan dipatahkeun dalna ma'danun wa kasya jeung kasroh dalna ma'din ismun eta ismun tegasna mah ngaran limakanin pikeun tempat kholaqo nyiptakeun sa Allah Gusti Allah ta'ala bari namun Allah pihi dina itu makan
fihi dina itu makan dalika kana itu dahab jeung pidoh dalika kana itu dahab jeung pidoh wadah emas nya dan teh peti teh ya harta karun min mawatin ti tanah mati min mawatin ti tanah mati terang tanah mati itu adalah tanah milik negara au milkin atau tanah milik tanah milik apa tanah milik maneh kebon milik maneh digali teh aya harta karun tanah mati mah tanah milik naon pemerintah milik negara anu lain perorangan kan milik negara milik sarerea berarti tanah mati disebutna itu wa ma jeung ari perkara yujadu dipendakan itu ma minar rikaji tina rikaj wa jeung ari itu rikaj dafinul jahiliyati eta pependeman bangsa jahiliyah dafinul jahiliyati eta pependeman bangsa jahiliyah waya jeung ari itu rikaj al halatu eta tingkah alati anu kanat bukti alaiha kana itu alati alaiha eta tetap kana itu alati sahal arabu orang Arab qoblal islami dina sateuacan Islam qoblal islami dina sateuacan Islam minal jahli tina lantaran bodoh billahi ka Gusti Allah. Oh salah wahia jeung ari itu jahiliyah naon ari jahiliyah patokan jahiliyah ieu wahia jeung ari itu jahiliyah lain rikaj wawa jeung ari itu jahiliyah al halatu eta tingkah kondisi keadaan alati anu kanat bukti alaiha eta tetap kana itu alati sal arabu orang Arab qoblal islami alhamdulillah qoblal islami dina sateuacan Islam minal jahli tina bodoh billahi ka Gusti Allah bodoh ka Allah nauhidkeun ka Allah kalah kana patekong wa rusulihi jeung utusan Allah kalah ka Abu Jahal CS wasaroil islami jeung ka pirang-pirang ayeuna syariat Islam kana pirang-pirang syariat Islam yaitu jahiliyah jadi jahiliyah teh sanes bodoh ayeuna ilmu pengetahuanana tapi bodoh akidah nah itu ilmu pengetahuanna mah sangat tinggi walah bisa nyieun patung baradag oge bahkan patung tina roti di tarangung di kuriling-kuriling ke mun capek lapar naon eureun dihakan pangeranana teh terus sembah deui hakan deui pangeranana papihi maka eta tetep dina ieu rikaj tu eta kulantaran bodoh ari otakna mah pinter nyieun bangunan ge gede atuh papihi maka eta tetep di itu rikaj papihi maka eta tetep di itu rikaj aya rikaj tegas nama dina rikaj pependeman jahiliyah teh ya al khumusu ari 1/5 al khumusu ari 1/5 10/5 sabaraha 20 sen wayu soropu jeung ditasarupkeun itu khumus masrofa jakati kana tempat molahkeunana zakat tempat pengalokasian zakat ala masyhur cekal masyhur wa muqabiluhu jeung ari lalawanan itu masyhur wa muqabilu jeung ari lalawanan kaul masyhur anahu eta saekosna itu humus yusoropu eta dialokasikeun gitu nya merada ngeunaheun yusoropu eta dialokasikeun itu humus ila ahlil humusi ka ahli humus al madkurin anu dicaritakeun kabeh fi ayatil pe dina ayat pe ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasuli wali dzukuri tamam masakin amsal itu ayat P jadi ayat harta P disebutna jadi cek sapalih nama ulah ka asnaf zakat nu 8 tapi ka asnaf P ka ahlul P sa ahlul P teh rasul terus karabatna anak yatim miskin ibnu sabil Paslun ari taji pasal watajib jeung wajib non zakatul fitri zakat fitrah. Nah, ini penting nih karena kita akan sebentar lagi zakat fitrah. Watajibu jeung wajib non zakatul fitri zakat fitrah teu karasa ayeuna kur 24 poe deui puasa teh. Naon zakatul fitri zakat fitrah wa yuqalu jeung diucapkeun. Wa yuqalu jeung diucapkeun laha
laha pikeun itu zakatul fitri naon zakatul fitroti zakat fitroh nah maketa itu mah zakatul fitri bisa oge diucapkeun ngangeta zakatul fitroh ayil khalqati tegas nama naon alil khalqati tegas nama naon kejadian khalqah teh kejadian hartosna ngajakatan diri pedah urang geus dijadikeun ku Gusti Allah dijadikeun jelema jakatan ngabersihkeun awak atuh khalqah teh kejadian lain jajadian mah anu tadi kejadian teh nya urang geus dijieun naon jelema matak nu borojol ayeuna dina pas tanggal 30 Ramadan maka itu wajib naon borojol pas ayeuna pas waktuna wajib zakatnya tanggal 1 lebarannya 1 Syawal itu wajib zakat orokna teh 1 Ramadan Ramadan kan eta engke aya dihareup lah ke dihareup pembahasanna bisa satiasa kalawan tilu pirang-pirang perkara bisa satiasa kalawan tilu pirang-pirang perkara kewajiban zakat fitrah teh kalawan tilu perkara hiji al islami tegas nama ka hiji Islam cinci mah kudu wajib zakat pala fitrata maka teu aya zakat fitrah eta maujud pala fitrata maka teu aya zakat fitrah eta maujud ala kafirin ka jami kafir asli nu bolongkotan itu kafir asli ila fi rokikihi berarti murtad mah wajib zakat gitu maksudna lamun kafir asli nu henteu kada murtad teh kafir teh ngan teu asli kafir di ila pirokikihi angin di hamba sahayana itu kafir ila pirokikihi angin di hamba sahayana itu kafir wa qoribihi jeung karabatna itu kafir wa qoribihi jeung karabatna itu kafir al muslimaini anu Islam duanana al muslimaini anu Islam duanana kecuali si kafir boga naon abid pembantu teh muslim nya TKW pembantu teh muslim maka si eta pembantu si abid ayeuna mah lain pembantu nu ayeuna abid mah nu dijual belikeun lain nu disewa ayeuna mah nu disewa digaji nah abidna teh contona teh muslim maka si kafir wajib ngajakatan eta si abid da kan dina tanggungan si kafir eta si abidna nu muslim teh atanapi karabat kafir boga ayeuna rai misalkan rai nama Islam kaleresan rai nama karabat nama rai na Islam bari teu boga misalkan can boga harta anu cukup kanggo zakat maka kulanceukna nyaeta ku si kafir wajib dijakatanana si kafir nu ngaluarkeun hartana jangan jakatan adikna anu Islam pahamnya nah gitu jadi anu teu meunang mah kafir ngajakatan ka manehanana ari ka karabatna nu muslim mah boleh atanapi ka abidna wa bi guru bisamsi tah ieu geuningan ya jadi lamun ayeuna lahirna bener tadi lamun lahirna masih kene manjing bulan Ramadan itu wajib zakatan wa bi guru bisamsi jeung ku sabab gurubag-gurubugna matahari surupna matahari atanapi naon ngaranna teh terbenamna matahari sunset min akhir yaumin tina tungtung poe min akhir yaumin tina tungtung poe min syahri ramadana nu tetep yaum tina bulan Ramadan min syahri ramadana nu tetep itu yaum tina bulan Ramadan wahina izin jeung dina lantaran itu gurub wahina izin jeung lantaran itu gurub patuh roju maka dikaluarkeun naon zakatul fitri zakat fitrah naon zakatul fitri zakat fitrah aman ti jalma mata pupus itu man aman ti jalma mata pupus itu man ba'dal gurubi dina sabada surup panon poe ba'dal gurubi dina sabada surup panon poe duna man barina naon teh kudu menak hiji sawalnya duna man teu wajib ka jalma nya kudu mendak ayeuna
bulan Ramadan tungtung bulan Ramadan dunaman ayeuna teu wajib ka jalma dunaman teu wajib ka jalma ulida dilahirkeun itu man badau dina sabadana gurub jujur Ramdhani karena dilahirkan baheula bulan Ramadan pas tanggal 30 Ramadan contohna teh. Nah, maka juju harita pas lahirna tungtung Ramadan ngasaan bulan Ramadan maka ayeuna juju wajib di zakatan baheula. Zakat fitrah. Tapi kumaha lamun boga budak juju teh ngaranna Ahmad Syawali. Contohna lahirna teh pas hari lebaran. Maka tanggal hiji lebaran nya pokona mah pas batur takbiran yuk kekejet pemajikanana teh gitu kekejet non ngalahirkeun. Nah maka eta mah teu wajib naon? Teu wajib di zakatan sabab non temenak magrib bulan Ramadan. Da geus muntas magrib bulan Ramadan ari peuting mah. Tah kecuali ayeuna mah lamun memeh magrib contohna teh pas kaluarna teh. Syarat katilu hiji syaratna Islam kadua kudu mangih tina minimal tungtung bulan Ramadan. Wayujaki jeung ayeuna zakat saasa suci jalma wayujaki jeung zakat saasa suci jalma annafsi tina dirina itu syakhsu. Oh zakat itu annafsi tina dirina itu syakhsu zakatan anu kalangkung wa wujudil padli jeung ayana leuwih wa wujudil padli jeung ayana leuwih wa jeung ari tu padli syarat ketiga wa jeung ari tu wujudil padli teh yasa rusaksi eta sugih na hiji jalma yasa rusaksi eta sugih na hiji jalma bima ku perkara yap dulu leuwih itu mah bima ku perkara yap dulu leuwih itu mah contoh Elsa teh ayeuna boga harta leuwih tina ayeuna dahareun jang poe eta maka wajib zakat. Ai zakat contohna lamun beas itu 2,7 gram atau 2,5 ada. Lamun diduitkeun mah contoh lamun meuli heula beas gitu meuli heula beas ku duit berarti sabarati 30. Tah Elsa teh gaduh ayeuna 50.000 jadi aya leuwihna. Sok atuh wajib zakat. Lamun ayeuna kur boga 10.000 boga beasna teh kur 10 kilona teu bogana naon deui teu boga hartana naon deui buru 10 kilo we jeung uyah paling oge sasenok deui alah maka eta mah teu wajib zakat dina tungtung Ramadan kur boga beas 10 kilo teu bogana naon deui duit teu boga motor teu boga lamun boga motor mah jual heula motorna zakatan ieu mah teu bogana naon 10 kilo duit an kutihi tina anu dialap kekuatan ku itu syahsu an kuti tina anu dialap kekuatan ku itu syahsu naon beas wakuti iyali jeung tina anu dialap kekuatan ku pirang-pirang kulawargina itu syahsu nu dialap kekuatan ku pirang-pirang kulawargina itu syahsu pidalika yaumi dina eta poe yaumi Idul Fitri tegasna dina poena Idul Fitri wakada jeung barina tetep sapertos wakada jeung eta tetep sapertoskeun Idul Fitri Lailatuhu ari wengianana itu Idul Fitri Lailatuhu ari wengianana itu Idul Fitri edon juga wayujaki jeung zakat sasa suci jalma nafsi tina dirina itu sahsu aman jeung ti jalma waman jeung ti jalma tajamu mistihu kaituman naon apaqatuhu ngan apakahan kaituman naon apaqatuhu ngan apakahan kaituman minal muslimina ti wong-wong Islam ti jami muslim. Ropik ayeuna masih kena dinapkahan ku kolot maka kolot nu wajib ngajakatan ka Ropik da can boga usahanya lira. Wala yajabu maka teu wajib teu misti saha muslimu wong muslim saha muslimu jama Islam fitrata abdin kana fitrahna hamba wa qaribin jeung karabat wa zaujatin jeung istri kufarin anu kalupur. Wa in wajabat sok sanajan wajib naon nafaqatuhum nganapakahanana ka itu nu kabeh ka itu abdin qarib jaujah. Tapi kalapir da ina boga pamajikan kafir mah teu kudu zakatan, boga anak kafir teu kudu zakatan. Wa ida wajabat jeung di mana-mana wajib itu wa ida wajabat jeung di mana-mana wajib naon alfitratu fitrah ala syahsi kai di jama fayuh riju
maka ngaluarkeun itu syahsu fayuriju maka ngaluarkeun itu syahsu soan kana sakulak soan kana saso sakulak min kuti baladi tina makanan pokok nagarana itu syahsu min kuti baladihi tina makanan pokok nagarana itu syahsu ingkana lamun bukti itu syahsu baladian eta anu kakurung ku negara baladian eta anu kakurung ku negara fa ingkana maka lamun bukti itu syahsu fa ingkana maka lamun bukti fil baladi eta tetep di negara fil baladi eta di negara naon akwatun pirang-pirang kekuatan naon akwatun pirang-pirang makanan pokok golaba anu ngalindih naon badua sawarehna itu akwat naon badua sawarehna itu akwat wajib maka wajib naon al ikhraju ngaluarkeun minhu tina itu ba'dun cara di mana di satu negara contohna teh aya anu ala kekuatan teh bisa ku gandum bisa ku beas maka ku salah sawiosna we walau kana jeung lamun bukti sasu hiji jalma walau kana jeung lamun bukti sasu hiji jalma fi badiatin eta anu di leuweung badiah mah nyaeta leuweung fi badiatin eta anu di pedalaman katanya di pedalaman di leuweung inisial nama D jeung kalakuta nu teu aya ala kekuatan eta maujud piha di itu badiah nu ayeuna nu bisa dialap kakuatan juku tungkul akhraja maka ngaluarkeun itu si sasu akhraja maka ngaluarkeun itu si sasu min kuti akrobil baladi tina makanan pokok nu deket ti nagarana tina makanan pokok anu deket ti nagarana ilaihi ka itu sasu tinggal we negeri tatanggi nah itu di Cibalong tinggal kunaon ku beas berarti di dinya ge kudu ku beas waman jeung ari sasa jama lam yusir eta henteu sugih ituman lam yusir eta teu sugih itu siman bisoin kana sakulak bisoin kana saso bal bibadi balikta kana sawarehso laji mama kamisti huka itu siman naon dalika ba'du eta sawareh bogana setengah kilo bogana setengah wa qadruhu jeung ari ukuran saso ayyusoi tegas nama ukuran saso teh satu artolin eta 5 pirang-pirang non kati satu artolin eta 5 pirang-pirang kati wadah tina kulit wasulusun jeung sapertilu 5 1/3 berarti bil iroki kalawan kati anu bangsa Irak wasabako jeung geus tiheula non bayanu ritli pembahasan ayeuna kati al iroki bangsa Irak ini sobi zurui dina nisab juru jadi 5 1/3 kati Baghdad cirian lamun digramkeun mah karena satu kati Baghdad itu 408 gram satu kati Baghdad itu 408 gram ya 5 kati 1/3 kali we 408 gram kan satu kati Baghdad 408 gram 408 gram dikali 5 1/3 sabaraha 408 gram kali 5 kan 5 kati kudu 5 kati jakat teh satu soto 5 kati totalna nyata 2170 genep gram 2170 genep gram jadi jakat teh sabaraha gram beasna 2170 genep gram sabaraha 2170 genep gram teh dibulutkeun mah 2,5 kilo 2,5 kilo kurang nyata 2,5 kilo itu lamun ngitungna ku kati Baghdad lamun ku kati Mesir leuwih mahal 2,7 kilo untuk lepat nah eta mah geus intina mah sabaraha 2,5 kilo itu pikih Syafi'i catatan lamun ayeuna ku duit kumaha teu sah lamun ayeuna zakatna ku artos lamun numutkeun madhab Syafi'i kecuali aya kalkil nu nyukupkeun tapi lamun bade ku artos kudu pindah saena dina madhab Syafi'i sanes nama ayat tiasa ngan saena taklid ayeuna ka madhab Hanafi nyaeta
madhab Hanafi mah 3,5 kilogram. Jadi lamun ek diduitkeun mah 3,5 gram. Bari lain beas anu wajib dijakatan dina Hanafi mah kudu anu mansusoh eta bangsa korma emas. Ya, kisaran lah leuwih ti. Jadi intina mah kieu we geus. Lamun hayang simpel babari mah. Lamun teu boga beas, gaduhna duit, meuli heula naon? Beas 2,5 kilo murah. Daripada kudu ayeuna kana madhab Hanafi itu ratusan ribu. Lamun ku duit mah jadi teu meunang ku duit, zakat mah kudu ku beas dina madhab Syafi'i itu mayoritasna nya. Itu meuli we heula beas nama tak disayogikeun beas kanggo meserna meser heula. Sakitu anu kapihatur mudah-mudahan barokah manfaat kanggo sadayana. Al-Fatihah.